Bubuy bulan Etari enak Saan sakit anjing nyeri goblok. Semaka pihatur Gusti diterima bulan diterima maksudnya diterima sakitu tarik eta oh sumuhun muhun keur ngalamun naon cenah si Aji kok sumuhun diterima belegu ari batur nanya teh jawab coba eta teh dosa lamun batur nanya teh dijawab teh eta teh dosa nya teu meunang kitu pan aing ge ngajawab Aji cek dunungan teh ditarima Aji kalau kau ungut-ungutan disangka dakwah aing naon cenah astagfirullahaladzim Asia budeg Aji diterima belegog tarima cenah eta kulan sakitu Renge meureun oh nu leres inna lillahi wa inna ilaihi rojiun bapak maneh maot Aji lain bapak aing maot belegog diterima bu iraha maotna aduh janji aduh aya keneh tujuh meneng eueuh nu modar Aji aya kulan eueuh nu modar belegu eueuh nu modar oh tos 2 minggu maotna aduh anjing aduh parah anjing parah aduh parah geus tong dicengcerikan ih nya kadinya anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna kumaha sia we anjing tah kitu amin gitu aduh anjing parah anjing parah parah ieu mah ya kunaon maotna teu damang heula eueuh nu modar oh liper aduh jana anjing parah anjing eueuh nu modar anjing eueuh nu modar anjing atuna sanes wawartos ka abdi dai liper mah gampang cek bapak kades oge liper mah ubarna teh ku hahanyiran aing ge nyaho bener ngan eueuh nu liper ish hahanyiran heueuh anjing aing ge nyaho ngan eueuh nu modar eueuh nu liper ish hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran mode ku belut ku harmis tah nu langkung sae pisan mah ku tutut tah ku eta aing ge nyaho ngan eueuh nu liper ish tutut heueuh anjing aing ge nyaho ish tutut anjing aing ge nyaho bar liper teh ku tutut ish sanes ku eta kunaon ku tutut aduh anjing parah anjing budegna parah jigana ieu jelema teu make ceuli aduh tuh cile di hareup si Haji pan aing nu teu heula di tukang diukna ngadun 2 kliuk si Haji samaruk nayangin meureun hei anu liuk naon di tukang diukna ku tutut eta sakitu jelas ku tutut tutut Haji di tukang diukna beleguk hei naon di tukang diukna aduh anjing hei naon si maneh teh ka aing teh noe ngomong henteu itu teu ngomong cina aing
di tukang diukna belego mung aing merek di tukang diukna pacek aing kayak gitu sia teh Samaruk nikah nengan tutut. Nah kacida bisa Kulan teu ngomong ngomong kulan saya mah teu ngomong kulan sia teh tah hayang ngadenge ngomong aing madengikeun tah Cobi kulan. Anu tuh. Kelas eta. lebok anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing aing mecus disangka adan aduh nah kabina-bina teh mah gitu kulan. gugurawilan gitu jol ieu si Aji aing pogo da si teh papatong celek dina irung aing kabina-bina teh teh ih Hayang ngiring terus tuh. kawas lain ka kolot belegu eueuh kasopanan kabina-bina teuing teh ae geus Aji Hideng. Karasaeun. Amekeun ring itu. naon cenah Kang ngadeg-deg gitu auti itu. Amarah teu kawadaan. Hei, alah naon dari mana ceplak gitu itu naon cenah Naon nolo. naon Aduh. alah naon si teh Alah. naon Aduh. Gala naon nyawaku naon sia ka aing. naon Aduh. Nepi ka jangar sirah aing didegung-degung ku sia. Emangnya gua cowok apaan? ada Masalah buatlah. ya Naon? cing atuh lempang teh neuleu nempok ieu mah tungkul ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing Ah gitu. Jadi maneh ngambek teh gara-gara ulu aing diadu jeung ulu maneh. heuh Sabab teu neuleu jadi nu salah. maneh Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. saha Sia nah aing dengekeun belagung. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah maneh nu neuleu ka aing heunging ka itu. bere jalan Ngageser ieu mah cele di dinya jiga nyieun masalah jeung aing. Emangna aing rek sieun sia. Jalan teh lega tuh. Kurang ajar awas ya aing disantet goblok sia. letik-letik ke galaksi ya mah Bina-bina teuing nyaho emer na batur sia ku aing. aduh emer Bina-bina teuing. Gini aya Gusti. Ini aya Ari. Sugan teh kapiting. ya anjing dunu nggak disangka kapiting hei Hei, cenah hei hei kudu dikir pinam. dunu nggak disangka kapiting hei toel si eta mah ih Allahu Akbar naon dulu nggak disangka kapiting is tutut si anjing tutut anjing aduh hayang galungannya jeung aing jeung tutut ya Aya naon Gusti? gaya heula Lan mending ayeuna. gaya maksud teh geus nya sih Nada aya ge teu riweuh. aduh gaya daguan Antosan sapan abdi tos ka dieu. engke cenah Monyet lain ka sia aing mah. Miluan. Hayang miluan Marokana rek dibawaan padahal moal Gusti ge. nya Ya Gusti oge nya wayau. Si itu mah pegagalahan Gusti ge. nya Ngawaeun. Si itu mah ka abdi ngawaon nya. nya Si itu mah goreng patutnya. nya Mami abdi kasepnya. henteu Tuh.
lempang teh kawas nu kasurupan sia Usum aja nama. Tinggal lihat tuh. buka tuh topina Halangan ku topi. buka topina tuh hei jadi gitu budak Badung cete Jol iya. Halo. Halo bro. Halo bos. Halo selebritis. Ah, Halo. halo. Beres. Aku idola kamu. Jauh. Waduh. Ada lampu anyar. Lampu di suwit. naon sia naon macam mana pula lah kau naon Bedai. macam mana pula kau bulu tak bela itu kan sirah apa Naon dia? mana emang ngomong tek gitu euy Beda. urang mana aku tidak mengerti awak dari Medan oh di Medan alhamdulillah urang ranca ekek ajik Medan goblok ranca ekek Nama Bandung atuh. Budak dasar. urang Medan betul di Batak betul geus lila aya di Sunda geus lila aya di Sunda apa itu lila Apalun. lila itu ikan ya ada ikan mujair lila eta mah nila aji gitu oh can nyahon bahasa Sunda merenya can apaleun bahasa Sunda can paham bahasa Sunda sudah lama ada di Sunda sudah lama ada di Sunda ya kinten-kinten 3 sasi abdi aya di Sunda kan goblok teh sia tanya bahasa Indonesia jawab Sunda Urang mah nya. aing ngaran maneh nama apa Ucok Humarurung Yo si Ucok teh nih. Ucok Humarurung Galing. ai di dieu jeung saha sama adi awak saha Butet Humaregung iya Humarurung adina Humaregung oh keluarga panas tiris sebenarnya Keluarga reeng. Keluarga iya. ninina tampek Akina. hari bapak mana bapak bapak mana bapak apa siga rantang hari inung ya siga termos hari aki siga seeng oh keluarga parabot dapur Berarti masak. uyutna hawu jika na jelema ya bisa bahasa Sunda sakedik sakedik aja ya itu sakedik Maklum orang Jakarta. meskipun siabang ini dari Medan meskipun siabang dari Batak tapi siabang karena kesenian Sunda itu siabang rees jeung dede siabang hees jeung dede bukan itu hees jeung si dede tetapi siabang itu rees jeung dede rees jeung dede nah itu rees jeung dede belegug lah kau nah dari mana bisa ngalagu Sunda ya bisa lagu naon siabang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan Bubui Bulan betul bisa ya bisa dijawab oke Bubui Bulan oke Bubui Bulan teh masih Aku apal saya. anjing deh engkau apal ya lupa lagi lah degen Bubui bulan sangrai bentang panon poe di sasate itu lagu Bubui Bulan itu nyerep kena hati nyerep aja nyerep cisok oke Bubui Bulan oke barang mitin aku mah Boboy sudah Bubui
Saan sakit. Anjing nyeri goblok. Pedo. Bubuy bulan. Alah bener. Bubuy bulan di sang rasi bentang lah bah. Panon sia panon poe anjing panon sia. Panon atuh. Eta mah. Guys sih ulangan lagu Bubuy bulan sia. Era ku Bapak Lurah. Ya Bapak Lurah Dria. Ahli seni teman. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut siapa orangnya? Bisa, ya bisa. Lagu naon? Siapa itu paling resep itu kopi dangdut. Eta. Kopi dangdut, betul? Cisok, oke. Kopi dangdut, oke. Nayaga. Yo. Nayaga sekurang kompak. Yang kompak malu sama desa Cikakak. Desa Cikakak ini orangnya kompak-kompak semua. Masa Nayaga tidak kompak berompak? Kompak cek. Oke. Nayaga. Waduh. Naon? Tukang goong tidak yoyoan. Ngomong atuh. Temenang pajarkan itu temenang. Satu kali lagi minta yang kompak. Ini khusus Nayaga semua. Penonton jangan ikut yoyoan. Ini khusus Nayaga. Oke, satu kali lagi ya. Yang kompak. Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naon anjing? Kompak jempek. Oke, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. Okay. Are you ready? Ready, okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Come on. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyenangkan menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Jauh di mana saya terdengar yang pertama. Mudaku oleh tersentuh alam pesona alunan kopi dangdut. Leles teh sarapan heula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh naon. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan arwah hirup kene anjing teh. Mudah-mudahan kopi nah. Montong pipiluan nyanyi goblok jadi aing lieur. Make otak atuh. Jadi overlap teh. Naon? Naon? Aya kunti. Lain kunti anjing nu seuri. Ampura Kang, ampura. Sami-sami. Da suganten teu kitu atunya ampura Kangnya. Nah eta Dangdut teh teu kitu. Nah ngomong naroba. Cici ngomong deh. Eta aneh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge urai. Denge kena lah tu batur ngomong. Naon? Geuning eta bisa ngomong Sunda gitu sia teh. Nah gitu. Cina sia teh orang Batak. Ayo. Dari orang Batak aing mah di mana? Di Duku Jeruk Ceda. Duku jeruk tetangga atuh Cikakak. Jadi poek aing dia euy.
Dago jero atuh eta mah deket Karangmaja atuh Tatangaran Degan deket Cibenung kaituna desa pene urang nyaho sadana naon eta teuing naonnya mana tadi anggap ya aing ngomong Ciciri kita aing ngomong teh beleguk oh radio meureunnan disangka radio buka kecamatan atuh euy nah ka aing ini wah astagfirullahaladzim naon tingali naon itu melon segede kitu wah belau saya nyebut melon kain gas ka dia lawan si Udi beda tabehanana ge si batur-batur rampak sekar vokal grup der manirikeun maneh kaciri sama hayang kupuji kudunungan teh kaciri sama hayang kalem kudunungan teh matang laon lamun guyub jeung batur bareng tapi bina teuing sia teh penting-penting henteu sia teh ha dawa maneh ge aman paduli teuing sungut aing sungut di paraban ku aing sungut di wawalan ku aing nama kajang pipiluan karena urusan aing kumaha aing we lain kumaha aing pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu haralayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak aing mah jelema gegeden saha beunghar aing beunghar nahaun anjing mah nya nu beunghar bukan nah situ mah mawakan abu dawa bukan kain kahayang aing mana yang bukan yang ditibatan untuk mana juga pager cia agak untuk aing juga pager cenah si anjing gue cicing lah cicing mana terlalu lompatan tadi dia cicing maksud aing teh jempe oh jempe mun kita tadi jempe ke tuh da abdi mah jelema nurut lamun cek dunungan jempe jap abdi mah cara ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe teh aya we ngocomang nyerana tri kapet si woi ini galak boga dunungan teh kedatang bulan jeung namanya sensi aya naon ieu tikus dik ya kaulah teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja perkawis dina poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu kabeh pasukan khusus dina waktu ayeuna kudu irit ka negara Amarta bade naon itu menijal rempe kieu nu ngomong coba eta hayang ngabom we aing ka sia ieu majar teh nu ngomong sakieu galecokna aing mah ngomong ka sia kana tutut teh anjing aing nyaho bina-bina teuing sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamak balagung woi nah si teh monyet meuli reuwas eta teh dunungan balagung eta teh dunungan nah hari dunungan salah rek diantep nah hari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamak nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik hungkul nah hukum teh gunana keur nu sangsara hungkul aya bangsat hayam diduruk bangsat motor dipaehan aya bangsat duit negara daerah teh anjing musia hidup sujang motor dikeprokan lain balik Japati ngadukung woi dukung eta teh batur teh ngadukung balagung setuju teu hararayang teuing
batur mah ayeuna ngahajan ngan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mana teh hayang jadi kepala daerah? Teu hararayang teuing. Belegung sia mah. Sia nu balagung. Nah, Dengekeun balagung. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, heuh. pek pikir ku sia. Naon? Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Cikakak. Pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge nu milih nu gelo ka aing mah. Itu ge nu gelo ngamanang-manang mandian heula. Heeh. Ayo ini tini sare. Ayo. Ayo. Allahu Akbar. Padahal ngalah tutut mau lu habring-abringan. Sorangan gitu. Padahal tutut mah teu kedah dikepung. Tinggal nyomotan Gusti ya jelema geus garelo. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungilah tutut dari abring-abringan orang-orangan Gusti. Aduh, aku jadi membingungkan. Kemana mencari tutut? Ya Allah ya Tuhan kami. Oh tutut. Mudah-mudahan anjeun salamet dunya akhirat. Dinoakeun tutut. Ari kurunyung joga garo we ieu mah uti. Kamari mah kahalodoan taramani meureun ieu teh. Iris Kade ah. Dararamang sadayana. Aya pangesto kulan. Aya pangesto kulan. Nuhun dari damang mah Dupi salira kumaha damang cekak beres. Bade angkat kemana ieu teh kulan? ka negara Amarta. Dupi maksadna Dek dijajah negara Amarta. wala eta geuning. Alah. Doh Bedoana ku sarareanya ngarasae. Amarta beunang ku aing. Amin kulan. Sabab lamun Amarta beunang ku negara kaula, kaula bakal jadi naik pangkat jadi menteri kehutanan. Wah hebat. Heeh. Jabatan anyar. Di desa Cikakak teh ieu teh nya. Kecamatan Banyarharjo, Kabupaten Brebes, Brebes teh akuran. Jawa Tengah. Kupokana pangersana Bapak Dria Wahana, Bapak Kepala Desa. Ganteng ngora keneh ongko. Tegas Berwibawa. Kudu kitu pemimpin. Ya sae ulan. Geus 8 tahun ngajabatna, mudah-mudahan cing panjang jabatanana. Amin. Nya Bapak Lurah teh. Cing leuwihnya ka masyarakat. Amin. Amin. Bangun masjid ugi ka megahkeun. Dina raraga tasyakuran bumian hajat desa Cikakak. Laras. Ya. Kawitna mah bade almarhum cenah di dieu. Adalah di kumaha da umur mah teu apanya. Laras. Nya urang laksanakeun teh. Nu penting mah tigiri harja nya. Sae. Ulah ditagih ku alif dipentak ku dewata nya. Dipungkas ku Raja Pamuna. Sae ulan. Ulah sungut cirungan anu awon catang supaan anu awonnya. Sae. Kawuwuh ku Bapak Camat Jakaria, Aya. Bapak Sekcam Ibu Hadiah SH, Bapak Warsudi anggota Dewan DPRD Kabupaten Brebes, Sumping. Nuhun. Bapak Syahrukan Syahrudi, Aya. Bapak Sekdes sama Laras. Bapak Haji Taryub. Tariubi. Oh cantamat. Lebih ka dituntut. Bapak Haji Taryub Bi atau Bapak Haji Carsam Miharja, Bapak Wahid, Bapak Haji Tarsim Ketua Panitia, Aya. Bapak Dayo, Laras. Bapak Agus Setiawan, Ibu Isyah, Bapak Yunus, Aya. Bapak Tatang Sutan Diono,
DKM Masjid Al Istiqomah laras atuh pangarsana Al Ustad Bapak Ustad Khairul Anam Imam Masjid Pengasuh Irma. Alhamdulillah masjid anegleng mudah-mudahan anu ngalebetanana langkung aneglengnya. amin Amin ya robbal alamin. amin Payuyud Buser aya Bapak Guru Ono atuh aya tumping atau ketua naon itu perkumpulan penggemar Giri Harjatilu Korwil Cirebon Timur sumping Bapak Waroi Santosa laras ketuana laras sekretarisna Bapak Guru Adung Guru SD atau bendahara Bapak Atta Jumiarta Dinas Cipta Karya. Alhamdulillah hintunan kang ya alhamdulillah ya nuhun nonton hempak merbayaksanya sono penginten kana wayang golek cacak kurang Jawa Tengah tapi da angere dan nyunanya da wayang memilik sararea kaulah kaurang dia kaurang Cikakak saya mangga ulan Kaulah cenah iki. Nah singkil aduh. tawas gawe seni lakukan semua masyarakat najan merupa tontonan keinginan tiap tuntunan seni musik kening aktif nu halim penuh suka hadirin nanti pakaian halang ngajak berjuang dalam panggung menang ayo rojo babadangan dicengklak aja Makhluk mah teu kumawas. seni budaya hasil cipta rasa di dasaran aku agama dan nyaman bawa panten Ade geus. Tahan. Ade bisi geus. Tahan. Tahan. Tahan, Den. kusruk tuh namruk Leles yang sudah. dah leret bisi dulur bisi baraya Kontrol kayaknya. duh mereka jemak gitu bu kita Kutu. balaga olaga kumaha ajrag-ajragan bari mabok oh mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang larang batur mah hayang cager der ngageringan maneh balaga hayang katangar ku Bapak Kades Bapak Dria balaga hayang katangar ku Bapak Camat Laras. balaga goblok tapi ada goreng ngejeng dulu dia Selipikan. ayo siapa kurang ajar ampikeun ka itu anjir jika Mickey Mouse dibebut-bebut tepae aduh jika Mickey Mouse sia teu naon wala nya kaparangkeunna teu naon agan Allah
kalarasan pisan abdi nuju nyeri cangkeng di bebet-bebet meni raos pisan edan sia edan sia agan deleng yang Akang ari deleng naon deleng tenog asin akang deleng tenok asin asin sugan teh kulu bawang tek jotos dening pukupan sanaka mangga agan iya modar teu acan edan sia sidawala de jotos dening pukupan sanaka ora cecel boncel yang akang ari cecel boncel naon cecel bocel dek kumis marhaya nu umum atuh jadi batur serina lain panayagan duh ya maya sugan tumis hasem tek banting dening gelang candra kirana ieu gelang dibantingkeun kana batu ancur kana sagala saat mangga agan woyap wap yap modar teu acan agan ieu sidawala kuat edan sia tot kaulah Ramadewaji bagian sia tot usia itu anjir wah aduh anjir adi aing aduh hebat dewala anjir dewala ongkoh mah ngadukung dewek mah acting tadi mah acting disangka dewala anjir aduh dewala anjir eta dibebet-bebet mana tidak naon ya buktina henteu anjir juragan Bima dewala mawa sia gede duk dipun buntang dipun banting boy iya cepet modal sia teh cik siani teu acan iyoi kaget nanti begitu Bima kaget nanti iyoi pun buntang pun banting again cepet modal teu acan iyoi tek jotos dening kuku pancanaka tos modal teu acan iyoi tek banting dening gelang doble ieu gelang digadekeun teu payung Pasti ya. dijual komo iya cepet modal teu acan iyoi amek bebeja ka bubudakna tot kadia tot kumaha nyalukan anakna teh oh gitu kumaha cenah lele tok kalau ku si aing hayang seri tu tok ni sieun ulah aing di melo euy wah kopi we inum ku sia usaha belakuk sanajan keur usaha kuduna leuh aing teh ribut banyak kopi we nyeker gelut banyak ribut kudu nyuh lah kopi itu teh nu usaha nu digawe nu dikerja nengan nafkah sarua aing nengan nafkah manya aing rek gelut ting nyuh kopi goblok sih teh bayangkeun ku sia hai tukang kopi hampura bro didoakeun cing payu ku deweknya amin mun teu payu inum ku sorangan coba bagikeun ke nuhun ulah lajo heeh tawala abdi agang
rek ngagugu apa moal moal tiasa agan berarti lamun sia tengah gugu berarti maneh nganggap enteng kai leres agan demi Allah ta mana Gatot Kaca teh cek saha cik Sidawala tadi orang dagor ku aing bener dawala agan dipercaya teuing oh sia ampun lamun sia tengah gugu kai berarti eta lineuk geura nepi ke jiga magnet gitu celek deui heeh ya ada aing mah rame goblok oh sok sia duaan jeung Gatot Kaca moal rame aing mah henteu nyarari dia mun aing mah artis itu dah mata kelalajo atuh di Net TV jam 2 tonton di Net TV jam 2 bukan sekedar wayang Dalang Sule dan Dalang Dadan bekerja sama duet dina acara bukan sekedar wayang di Net TV TV-nya masa kini dinten Senin depikan dinten Jumaah jam 2 siang di situ ada Dalang Dadan dan Sule berduet tria Yumari dan cilok naon teh iklan lumayan goblok sih teh teu aya tengah ngecilok jadi bener sia ngagugu moal tiasa agan lamun kitu berarti sia ngajak gelut ka aing henteu ketang agan ngajak ketang mana lah orang gelut aing Gatot Kaca teh orang citaknya mana cenah Gatot Kaca nu ceulina leutik sabola bener sia dawala demi Allah agan sia ampun astagfirullahaladzim di rumah anjing salah asup si kayaknya sia singkil dia aing ulan singkil agan teh gelut jeung aing nya aya abdi mah kumaha agan ditagelutnya gelut kumaha nu ngajak di sim abdi mah oh ditagelut gelut sok dugi ka mana agan lah nah bener sia sok kayaknya usia pilih utahkeun pangarti sia kai lan utahkeun pangarti sia kai nya mangga teangan ku sia kulit aing nu ipis tulang aing nu rangu daging aing nu hibu sok dalah teangan urang belum cicing teh kumaha ai sia buat mamawa si cepot lu kadang ngiring wae dicarek oge ngiring we terus heeh teng butuh meureunana eta nu bacarekeun heeh leung mun penting dan teu hayang daguan wae teh si goblok teh heeh tuh seuri we kitu mah awas agan sok jangan agan sok ai nyaho teangan ku sia utahkeun pangarti tega larangan tega aing pati tega awas agan edan sia goblok tah da ulah kitu cenah awas euy ulah deui da ulah sia aduh ampun agan ampun ngengklok rayap iya wop sik sia ulah aduh aka nyawa goblok puluhan kayaknya aka ini goblok nah naon atuh bet ka dieu gade goblok sia oh amak aing geuleuh ka sieu teh kitu tah sugan teh Gatot Kaca mana Gatot Kaca mah da aing kudu bisa ngabedakeun goblok sieu teh ampuna goblok teh yang balik da geuleuh ka sieu teh kitu aing teh lah siapa sok kana tumpah-tumpah anjing ampuna lah goblok sia teh aing tuh ampun tidak maaf bagimu senyummu adalah tangisku aku benci kepadamu gitu naman sok atau pasti aja aing ampun dawala ampun aduh anjing nah lololan ka dieu tuh enake iya
luar biasa kan. Ya lo siah. Anjing sudah wala dibalangkeun. Aduh aing. Ayo naon akang? Nyir, Naon? pancawarna, Kalau Batu Ali, rezeki ya. lumayan. Black Opal. Ah, dikotok. Pemilikeun. Wah bener pancawarna. Ah, sini dikotok. Kumaha lamunnya milik aing. Cokot aing. Aduh anjing. Alah naon? Nya cek aing dikotok. Goblok. Dawala dipalangkeun ku Gatot Kaca lagragna lirik kalakai mulagayana. Hebat juragan Anom nepi ka kitu. Abong ahlina deug aing boga keamanan jiga kitu ye. Nya. Ulah. Di mana lagragna? Di aing. Aduh. Itu nepus di dawala lagrag. Duka tak apa. Aduh. Belah mana si dawala lagragna? Tak apa. Badan milarian abinya sok. Wan mana tidak wala? Nyana atuh. Aduh. Wais. Lamun teu katewa, Lamun teu kaburu ditewak ku aing dawala maneh. ti bebeut. Hampir dibebeut. Nu kieu pahlawan kaberangan teh nu kieu. PHK 3 teh nu kieu ye. Ini munge muji ka aing goblok teh. Sok sayang dileleskeun. Ampun dawala ampun. Hayang boga ilmu leuleus awas ya goblok lamun aing boga ilmu kitu sia ku aing. Hebat. Maju akan maju kuat. Pancabraja. Musik siap. Musik. Di kumaha tot? Pancabraja. Ya, alus. Urang siap. Urang. Di kumaha tot? Pancabraja, Pancamarga. Nanaon sia? Sia dari Jawa bae atuh. Malah we ti Kangjeng Rama kahalangan. Udang sia, udang. Udang sia goblok. Durang ka aing sia teh. Bawana sia tadi tengah-tengah ka aing bae. Camplak sia teh kalanceuk, udang sia. Lamun teh udang ku aing dicoo ye. Aduh. Udah pakai jamu. Udang sia. Lamun teh udang ku aing ke jamu-jamu deuk. Udang sia. Udang. Nyate tahu udang. Wes. Edan siap. Pancabraja teu mati. Anjir. Buset dah. Pancamarga teu mati euy. Cil abdi aing atuh. Wah. Tak kieu ilmu sidawala euy. Ai sia boga ilmu naon? Ah, abdi mah teu ngagaduh-gaduh kan. Estuning abdi mah kodrat irodat pangeran ieu mah. Sakieu-kieuna mematak latihan atuh. Ulah segitu-gituna teh terusnya gitu. Latihan deui ini. Ke batur nggak penteng.
edan syarek naon ka sawarga teh ya peryogi we agan montong sia gablek naon sia ka sawarga ha abdi mah hiji we agan bila panginten mata kieu ge agan teh hariwang ka abdinya itu engko aing hariwang ka sia kaduana aing hariwang nagara aing kababawa menang pependut di sawarga Madeloka ha upami agan hariwang regreg gabi sakieu teh abdi mah naon leles agan hari aka nanaonan jelema gede labu goblok aing kudu ampul-ampulan penjiwaan mejiga ngajiwaan manya ngampulkan sorangan dalang na kokod na dua ai sia rek kumaha da hese dia ngomong si Elo kesok ayo gede hulu nah edan siapa bae ini kumaha agan leles karasa ilmu adi aing ieu teh adi aing ieu teh dawala aing bakal ngabela maneh dawala edan-edanan aing bima bina-bina teuing sia genut udang sia bima awas teu make awas ya teu make awas ganggu ka di aing bakal edan-edanan bah ka aing ngomong teh aduh punten da bala udang sabemo bima bina-bina teuing adi aing disiksa aing tadi tengah lawan teh naon ngadoja waduh supaya maneh eling ka Purwadaksina purwa teu make purwa teu make daksi deui awas ya awas hah awas leles engge nyaho awas ya ampun bot woi hudang bemo gan pada di Widian abdi gan didinan dewala hah didinan cagerkeun aing ulah cagerkeun ulah cagerkeun aing dewala ulah cingnya ka aing please dewala tong dicagerkeun aduh aing kaduh euy dewala cagerkeun aing dewala moal pasti adi aing moal nyagerkeun nya aya agan pala cager mah ku abdi bakal didamang ulah dewala cingnya ka aing dewala please dewala euy aduh aing kemana lompat ya aduh mah nyumput aing nyumput itu cagerkeun aing dewala nya atuh agan ulah euy cingnya ka dewek euy cager agan aduh anjing modar aing tersangka maneh dewala rek init ka sawarga tapi umat ulah dibabawa aing moal agan pun adi teh patong sia adi-adi di mana ampun agan kahina ka aing bibir aing jebeu eta mah abdi nuju kapoekan nya mangga agan mangga percaya aing ka sia kalau umat aing tu dibabawa moal agan aing rek balik lan aing rek mantog yor aing rek balik jig iya cagerkeun anak aing usia sok waduh menawa aing ta geus jauh bener adi teuing sia dawala aing rek balik dawala mana rek ka sawarga dawala ulah mabawa aing dawala aing rek balik cagerkeun anak kucing anak aing anak kucing aduh hebat ulah maneh euy ulah naon ieu mah sakali we euy naon sakali bere aing kesempatan
kesempatan naon juragan Gatot Kaca cagerkeun tapi cagerkeun aku aing ngomongna tah sia nu nyagerkeunana nyenewara atuh please dawala ambong mong atuh dawala please dawala please dawala cik da aing hayang kalem demi Allah aing hayang kalem dawala atuh please dawala sekali we dawala mong aing dawala atuh dawala hayang buang orang di pangmanakeun wae mana sekali udah wala mau ngasih dipakai iya wala demi Allah please wala utah deui digaplok wae teu utah seetik remeh hungkul remeh biar menuncat hiji wala please wala nya sok atuh ya sok iya beres wala ya beres nu wala nu Gatot Kaca oh sia ieu teh cacak adina komo lamun aing lanceukna ye ilmu sidawala teh ti aing iya mana hayang cager Gatot Kaca cagerkeun aing ka dokter atuh ka puskesmas impus di infus hayo dawa Gatot Kaca lamun aing cager cagerkeun aing bot hah cagerkeun bener mana yang cager iya Gatot Kaca waras teu makaning jati teu makaning waras waluya cager toel tuh nonton acan aing ge make keureuy wungkul Gatot Kaca cager ih Gatot Kaca lali lami ini suwe teuing cager Gatot Kaca doa tuh please deh wala euy lila teman-teman ya buru atuh aing capek ya cager woi hebat maneh tuh eta ilmu atuh turutan aing atuh eta ilmu aing teh kitu karasa Gatot Kaca eta teh ilmu teh ti aing ieu teh adi aing berarti ilmu nu pangluhur teh wa ti aing ulah ngajar cing syah leuleuskeun deui aing lan tapi kata percaya ki leuleuskeun deui aing cai cicing konsentrasi cik leuleuskeun aing aduh nepi ka bedegong kieu awas Gatot Kaca tang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang leles Gatot Kaca leles poho leles Gatot Kaca wih eta ilmu aing atuh aing nyaho sia moal nyaho si mah goblok aing boga ilmu kieu atuh udang waduh hebat anjeun cepot hebat cepot hebat cagerkeun aing tenang cagerkeun ku sia nya cagerkeun aing bot pasti bakal dicagerkeun waras teu makaning jati teu makaning waras waluya cager naon Kang ulah naon ieu kumaha urusanana cagerkeun ku aka teu becus goblok sia teh kumaha teh aing wirang ke sok teh kajauhan ge bisa iya beres Gatot Kaca cager maneh waduh luar biasa ampun Maha Guru ampun aku kaula murid salira Maha Guru dari tadi atuh aku atuh murid kaula ampun Maha Guru ampun jadi hayang di aku murid iya di aku murid teh hayang ilmu nu bieu oh hayang ilmu nu bieu iya wani piro
Ayah kaula 2 juta setengah. Dan baik segitu cukup. Yang ilmu lebih Ya. tapi ayah syaratna. Naon syaratna? Syaratna agan kudu cepat tanggap. Cepat tanggap kumaha? Kudu gampang apa? Gampang apa kumaha? Sabab ya ilmu teh aya jang jawakanana. Aya kalimahna. Aya kalimahna. Nya. Kaula ngabogaan ajian sabta pangrungu. Ai sabta pangrungu teh nyaeta gampang apa? Gitu? Ya. Cik kumaha? Tapi ulah balikan deui kudu jadinya. Siap enggak? Sok, tinggal aku agan. Ngareng apa lah? Ya. Lepas. Tarik. Tarik lagi. Nya? Ya. Tuluy. Sya. Wir yang dog jang wir yang dog jang cuman ini kencarkeun leuleus sakitu Ya. Sakitu. Cik kayak nyau. Cobaan kasa. ka abdi nyobaan ka abdi Kama guru. nya Mati. Hai pasti mah Siapa tuh? Ngareng apa lah? ya Pas. Tarik. Pas. Tarik lagi. Pas. Yo. Wir yang dog jang wir yang dog jang doman ini kencarkeun leuleus aduh edan hebat ilmu aing waduh lamun aya Kangjeng Rama moal teu atoheun waduh nuhun maha guru nuhun maha guru nuhun aduh leuleus agan aduh Bisa aing we. kumaha tuluy na ieu Bisa we sanewara. hebat agan cageurkeun nyageurkeun aku mah wir yang wir deui iya beres Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Yo. wir yang dog jang wir yang dog jang cuman ini kencarkeun cager waduh maha guru hebat maha guru nuhun maha guru nuhun sawang suina aduh waduh hebat maha guru tabihan ku kaula 5 juta tah mangga nuhun agan duh aing kumaha euy lamun maha guru teh sisirian wae teh lan sisirian wae kunaon onte atoh reueus agan boga ajian wir yang wir Beki regreg kaula nagara amarta kuat ku kaula boga ajian wir yang wir nya omat eta ilmu teh ulah dipake sembarangan moal itu sisirian wae kunaon teh henteu teu yakin teu yakin kumaha yakin sok atuh wir yang wir deui teu percaya mah iya beres Tarik. Lepas. Tarik. Lanjut. wir yang dog jang wir yang dog jang doman ini kencarkeun leuleus aduh edan Bener jet. luar biasa maha guru aduh agan percanten ayeuna mah percaya cageurkeun deui wir yang deui teu kedah tos 3 kali mah langsung cager oh gitu nya ya nuhun maha guru hebat maha guru cageurkeun agan iya wir yang deui teu kedah langsung cager tos 3 kali engke lamun sakali deui kakara ngangge wir yang wir ayeuna mah tos 3 kali cager kitu oh iya beres nuhun maha guru tah kitu atuh ish naon nah anak kaulah nyebut cager aduh palingan leuleus deui aduh Nah, ada anjir api. munten kapangi aing euy Sing api katuh. cager wah itu agan hebat maha guru kade eta ilmu ulah di sembarangan dipake engke lamun aya musuh nu pangkuatna musuh nu panggagahna kakara diange iya beres pasti maha guru pasti
eta mah keur KPP unggul. Saya mah waduh perios kaula sanes teu sono pamitan sanes pesenan. Kaula bakal ngajaga di keamanan negara Amarta beuki kuat kaula boga aji wir yang wir. Nya umat aga lamun aya musuh ange tapi musuh nu berat. Iya beres pasti perios Mang Guru Sok. iya beres Kangjeng Rama moal teu atoheun kaula boga aji wir yang wir. Kuat. Rabok. Nah, gitu biasana pejabat nipu rakyat, ayeuna rakyat nipu pejabat. Aduh. Ku aing masih biasana pejabat nipu rakyat, ayeuna ku aing ditipu. Karasa sia. Sidik Aing mah euy, lain ngadoa mah. Kabayang lamun aya musuh. Bahkan Aya musuh ka Amarta teh heuguat geutut ka Jojo. Wirwing wah anjir. Aing mah moal milu perang rek lalajo aing mah. Iya bener. Balas dendam aing ka Bima ya. pasti atuh. Tangkos kulan. Aya buta mendedak gorok ku aing Kami ye. ngadu senjata ieu. Hah? Mawa naon akang eta? Hah? Mawa naon? Eta cek mana naon cing? Nah, ciga buah cengkir kan. Aduh. Bandring goblok gitu. Oh, bandring. Ieu poe ieu nu nyari euy. Tuh. Si atuh ieu lah anu nyari lah aing duit aya wae ya. Si Aceh can kebagian kemarin. Kudu nyari deui sia jatuh. Aya buta mendedak gorok ku aing ye. Heeh di kita. Iya. Moal teu bejat. Bejat bapatokna ku aing. Pasti. Dagor kitu teh ku aing. Sanu neuk euy. Ada waduh neutek. Ninga jadi ponok. Meulit ning euy. Ditek-tek mah pegat nya euy. Nya. Hei. Wah, anjir meulit euy. Wah. Cing dadan pangmenerkeun euy. Tah, minta tolong ka dinya atuh. Ya, nuhun dadan. Ya, ah, sia. Goblok. Dadan sia teh. Mentok kudu ieu ka aing teh. Kieu aing milu maraban anak pamajikan sia. Lamun eueuh aing rek ti mana nyatuna sia dadan. Mata kudu bela sia ka aing. Heeh. Mane mah ngeuna turun mobil unggah mobil sumping anu bangor maksad dibere di bahanan aya aing dikencet tina kotak. Heeh. Ayolah, lah dagor ku aing we ieu. Cenah cinta teh buta. Ngajar teu manang harta. Bohongan, bohongan. Tanpa harta cinta teh terasa hampa. Cenah pada satia majan pada kumela bohongan dengan bohongan tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita berkompak ria. Satu irama. Dina lagu boleh kita satu irama satu nada. Seiring seirama. Tetapi kamu tetap musuh aku juga. Yang tidak mungkin aku dapat terpisahkan. Aduh. Karena kamu adalah musuh satu kebuyutan. Iya. Aku benci kepada kamu. Seharusnya Walaupun kita sama-sama bolotot, tapi tetap kita sama-sama uki ya. Yap, yes. Yap, yap, yap. Di benang terasa. Iya. Di benang deui terasa. Iya. Di benang. Bae dalieur anjing. Alah. Iya, alah anjing. Iya. Alah. Duh getihan akang. Anjir, ale-ale keluar dari.
Getih gitu. Hah? Getih. Siapa mentong nipu kalau lajo teh panta aing nyaho. Iya mah teh. Mentong nipu kalau lajo teh sia teh. Api-api. Panta dimenta duit ka aing. Meh jigawe atuh. Teu. Tong nipu ka nu lajo teh. Doraka panta teh. Alah. Kokon nih rupiah nih. Alah. Ayo tebenang. Si goblok rek modal ge ngahina keneh ka aing. Alah. Ayo tebenang deui. Doli amekeun. Boyau katipu. Pada teu nyeri hate. Alah. Au. Alah. Iya. Well. Kamu saudara-saudara, kamu tidak tahu aku dari Belanda. Di Belanda. Di Belanda. Pati berapati hutang wirang dibayar wirang. Di Belanda itu namanya dendam. Dendam membara. Di Podaran siakuaing. Di Podaran. Di Belanda tidak ada di Podaran. Ada juga di Kojoran. Sarua sia. Sarua. Belanda, bahasa Belanda itu bukan sarua, tapi sami mawon. Maju. Di Belanda bukan maju tapi kaharep. Yap. Well. Kamu orang itu jagoan? Namanya siapa? Kamu orang saudara? Aing Gatot Kaca. Di Belanda tidak ada Gatot Kaca. Ada juga Gatot Subroto. Masya we. Di Belanda tidak ada Kumasia. Ada juga Kumamane. Aduh, seueur aja kan. Pasti. Alah, anjing tajong agen aja kan. Hei. Aduh, anjing kayak aku tajong. Aja. Hei. Anjing kan. Anjing alah. Alah, mih keluar deui. Lebar atuh. Mangkaning 7.000-un. Alah. Hei. Aduh. Di kumaha eta? Lebar. Geuleuh. Naon hayang pek atuh tah. Sia teh bisi kurang keneh tah, lebok tah. Sa eta sa. Eta mah resmi atuh. Eta mah baso. Lamun teh salah nukung sina foto HS2 anu. Alah. Cinta. Alah. Bener kan atuh? Alah. Well. Kamu orang goreng patut. Babu kau yang alah ampun modal lah bang. Well. Saudara-saudara, oleh karena itu modal aja wala. Siap kuat-kuatin goblok. Batu kau yang mana batu nabi. Nah itu hujan naon Orang hujan mah. anjir utah goblok. Hei. Duh palingan aya hujan hasem sia teh. Kurang ajar sia teh. Sia teh utahan ka aing ampun bang. Utahan ka aing ampun bang. Wah. Anjir. Aduh, aing capek goblok sia teh. Bener-bener teuing. Alah. Sok sia kikituan tawayang na lieur goblok sia teh. Pasti atuh.
Well. Ini orang Belanda ini keturunan. Coba aku mau lihat di dalam Belanda ini ada apa. Jangan ribut. Aku mau melihat Amsterdam. Karena nyabus hakolong aja. Waduh, mun urang mah di kolornya. Aya siki salak. Tara kapoe tapi tutung. Hehe anjir, koneng, ibu siat. Ih. Aya nu busiat. Geuleuh goblok saya temennya orang Belanda busiat. Di Belanda bukan busiat. Naon itu modal. Sarua goblok saya teh. Tewak atuh cilok saya teh. Aduh aing. Heuh, aing. Heh, siapa? Siapa musuh dalam selimut? Saya teh kaing lah. Orang nanti gitu.